Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salamna kencang didoakeun sing loba duitna. Amin. Ya Rabbal. Nu teu ngajawab didoakeun keneh sing loba kiri di tanana. Geus lieur aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah, alhamdulillah. Wa billahi wa bihaqqillah wa bi syafaati Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin al-imamil kamil fid dunya waddin wa ala alihi thayyibin wa azwajihi tahirin ummahatil mu'minin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala fi ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasulah wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun. Al-ayah. Wa qala nabiyuna wa habibuna wa syafi'una Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil wa qala Adai bin Zaid bi syi'rihi anil ila ta'asa wa sa'at qarinihi fa ina qarina bil muqarani yakatadi wa in takun fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tusahibil arda fakarna ma'arrodi. Ilahi angka maksudi wadidaka matlubi atini mahabbataka wa marifataka ilaya wali hadihil jamaah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hanan ya Manan ya Dayan ya Sultan ya Dal Jalali wal. Para syuyukhun al-qurama, para alimil ulama, para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, para pimpinan pondok-pondok pesantren, pimpinan majelis-majelis taklim, bil khusus sepuh urang, guru urang anu tiki sadang, anu kusi memiliki hormat, oke guru-guru anu sanesna sanaos dari tata satu persatu naminna. Insyaallah sanes berarti sim abdi kirang taat sinah hormat kasadayana. Urang doakeun mudah-mudahan alimil ulama guru-guru orang sadaya ka Allah sing dipanjangkeun yuswana anu barokah amin, sing jembatin rezekina amin, ditebikeun tina sagala pancamahya dunia akhiratna amin.
ditapi ka istiqomahanana, ditapi ka ikhlasan kariduan dina hate sanubarina, bikin selalu istiqomah ngabawa ngajinjing urang sadaya menuju cita-cita anu utama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia kene sementara orang hayang hirup bahagia, komo-komo di akhirat nu salalawasna taktosna urang hayang leuwih bahagia. Di dunia kene sakedeng urang hayang hirup senang, komo-komo di akhirat nu sainang-inang taktosna urang hayang leuwih. Bahkan kaya urang mah di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku. La 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 paut kabeh. Eka. Insyaallah upami ittiba bil ulama cita-cita orang baris terlaksana. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer min adnal wilayah ila alal wilayah bil khusus Bapak camat, ayah camat nah diwakili berkat nama diberekan berenya anu kucing kuring dipi hormat Bapak Kepala Desa, Bapak Babinsa, Bapak RW, RT, kurang doakeun mudah-mudahan dinararagan ngemban amanat masyarakat, hakikat amanat ya Allah sing diringi taufik beserta hidayah sehingga bisa membawa daerah menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur iman aman uman amin tata tentan perkara harjo ibadah mengkarso ingkar sosung tulodo amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Sadayana panitia pelaksana Maulid Nabi nu berlokasi di Kampung Airende Cirende, ketua panitia, para panitia anu sanesna anu dibantu ku seluruh lapisan masyarakat nak bisi berdak deui anu kusim kuring dipehormat hejo-hejo urang doakeun mudah-mudahan ieu panitia beserta seluruh masyarakat urang dieu nu pertos korban material mudah-mudahan di akhirat kenging syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan sing sararehat, mudah-mudahan sing daraek salat, akur jeung masyarakat, ulah marah kajen teu bagian berkat. Ibu-ibuna kasalaki ulah sok ngajak silat, bisi ku salaki disebat ku malaikat digiprak bana kasakara. Mudah-mudahan sadayana sing diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oh, ieu teh jam 11. Cikolot baheula jam 11 eta tangange. Ai tangange eta loba juri. Aya bahasa kitu di dieu. Heeh, tangange mah loba juri. Jadi jam 11 mah orang ulah disampaikan kadinya isi kasarurupan juri nges cirikeun kayaknya lamun jam 11 dia memang angges aya nu kalaluar balik eta diajak juri eta pan eta juri nyuruh dua macam mah aya nu kasurupan eta kekeuweungan aya nu teu kekeuweungan. Tanyakeun ka abah kasepuhan abadi suana nu keuweungan mah babari nyariatanana diburak becageun. Beneran? Benar. Nu keuweungan mah denge gendak ulah sok ditanyaan dari anu kasurupan ditanyaan. Nu di mana cenah ieu? Emang jurig boga KTP. Tak jurig mah tolong menang bansos. Teu boga kartu kaluarga sih eta mah. Ditanyaan siapa? Nu di mana? Atuh juri kaya kan ditanyaan. Manjang betah jawab sieun cenah atuh aya nu ngarapek ieu. Laju bae pan ngomong, "Tirorah anu aing tilmun anu wa matua dia aing, dia ka melar dia ka aing."
hampura kasepuhan ngan hampura saya tambah kajurik coba aku mata polawar kajurik ngan hampura ai kaidung setahun sekali oh bang Cocok. hampura cenah gara-gara keluar hampura dadak ai moal keluar jadi tindukeun kopi pahit sateko pokoknya mau gudang garam rasa selok moal keluar moal aing teu percaya uang atuh geus paehan keneh ngudut moal dijangkah pae jeung aya ngudut jeung kopi keneh mah pae-pae teh dia juri kejajahan moal bohong eta ieu mah terus ditanyaan atuh bataheun dengekeun kula lamun kasurupan ke kewewengan ulah ditanyaan asupkeun ka jero kamar kunci pret ulah dilayanan keke eta juri keseleun sorangan keluar dot bila tamsil lagusna urang buktikeun urang ucing-ucingan baheula hong-hongan teh mah nya amun pangit teh kudu kerek hong sarkani sana hong ki uu paneta nu kahongkeun eta beunang keluar coba eta urang nyumput geus kitu kudu kerek teh urang teu disiaran di kepar bae geus cangkul urang nyumputnya teu dihongkeun urang keluar sorangan nih bener tak? Bener. Ih kesel tadieu eta paling teu dihongkeun ku dia nah aja cenah keluar sorangan ku aing juri kayak gitu bae ulah ditanyaan kerem di kamar mau ditanya kayak keluar sorangan kesel aing cenah uni nyeunkeun kopi anu paling ripuh mah ya nu kasurupan juri tapi teu kewewengan hadirin nah layak pangabadegan nu kitu mah di dieu ge ngepadu nu kumaha eta ngadenge adan sia tegera ngalaudo tegera salat tegera ka masjid eta sia kasurupan juri ngeun teu kewewengan nu kitu mah teh kaciri oi ibu-ibu ngadenge anu sasalawatan pangajian lain leumpang ka majlis taklim jojong bae diajak ku babaturanana hayu teh naos geura bae cenah kami macan menang topek hidayah dan nyawa bae bieu can menang topek hidayah hayu pengertian di mana menang di JNE Shopee beli-beli.com assalamualaikum paket naon topek hidayah di mana di Allah walaya topek hidayah mesti dijemput sampai nu sabar dilaksanakeun fardu maka Allah bakal diberi taufik hidayah hilang nu nyiaran bae ge nu ngaji bae ge ngamalkeun matangeh keneh ngaji ongkoh kolong obat bener tak? Ngaji ge gara bilang bae aku kamu ngaji nu ngaji polongo ayo kancik si polongot ya Allah dari yang ngaji baik kalau pun betul bener keneh aing kalau ngaji oke bener cik saha dia cik juri nusok ngaji kita bener aja banget dia bener bulu bener cik saha teu boga rasa dari yang nusok sholat nusok ngaji tanpa masuk ka surga polongo tanpa masuk ka surga ngan lamun nusok sholat sok ngaji lu ka Allah tanpa ka surga ai banget ya pupuhna ka mana nah kasurupan kurang jam 11-an bener mak nah ya grup negeri ya tak eta grup negeri itu tabahnya anu sationg dah lah eta lu karang itu orang ari Allah ya butuh pak eta anu kieu butuh ya pak mun Allah mah butuh ngan ari aya kariung pak iya grup-grup iya ngaji mah di mana ge pangdaekan beuh jamaah ibu beda jauh jeung jamaah lalaki bener lalaki mah paling geuning ngaji opatan laki-laki hiji batuk bae hiji beksel mejus bae hiji molor bae teh hiji magantung mulai nu kieu mah ngebadeg demahna tingkat RT seak tingkat desa seak tingkat kecamatan seak oro kaya balik seak di kasalaki woi eta seak kasalaki ngamalkeun ilmu teu atuh jauh meni penting-penting turu ka daerah salaki tadi aku mana tadi aku
dasar salah kisieun kewe digetah nah sarua ka dia enak dia kepengen ngaji ngancam aing balik ngaji dia kuainut nyari kanan aing kira kan ngancam kumaha tadi dia nak ngaji atasnya sahan ngomong dia kami jangan tak korum ke Allah tak korum ya kami nyesahan ya tapi lu nak buat ke guru kapoekeun jeung kaburangan geuranya poekeun hukumannya balik ngaji teu poekeun gerak itu kami ngaji ngancam salah ngaji ngancam salah gimana balik ngaji menikun-tikun kana urang salah kitu tadi aku mana nah deureut tanah eta aku teh kotok piksan aku heuleung teh eta urang tadi bikin tadi kalau kami ngaji ka pagi urang pindah salah kita mencintai kotor majar mana balik naik gentor taing pak kajian doang gitu salah kita teh salah kita kakak apa majikan kakak balak eta sok daek ngaji gudel mereka ngaji mau kakak dicekek kon kayak kok tidak menutur asal daek ngan mata kurang ya iya jamaah pengajian atau jamaah mulu dan kabagi dua sebenarnya aya jamaah kelas VIP aya jamaah kelas ekonomi aya jamaah kelas kapal terbang aya jamaah kelas angkot nu kumaha eta mun mudah-mudahan kelas VIP kabeh-nya kelas kapal terbang nu kumaha kelas angkot ari nu buat angkot mah kan kajeun jurusan misalnya ya eta angkot malingping bayah belum tentu di malingping datang ka bayah kabeh bener tak kadang-kadang di Sukahujan anu turun di Simpang anu turun di Ciara anu turun kadang-kadang itu mah kosong kelas angkot ya turun di tengah jalan ya jamaah kelas angkot mah kitu dan angges jamaah pengajian kalau menu turun teh eta nu kitu bejok banget kejok benar lama-lama ada deh ya kacil ya bejok mau lo kota naik kuat lo kebal-kebal saya kawawai dari nyaplok banget kejok makin geus menang besek geus eta geus menang parcel mulai ngeser sertik-sertik kan hebat ikan orang apa beresek ke lupa sebabnya tujuan utama sudah tercapai kecok lebih rata kaya ibu siapkan doang beneran eta kelas bejo eta kelas angkot jadilah kelas kapal terbang jadi orang lelek udah nu buat kapal Jakarta Saudi Arabia ayo turun di tengah jalan ayo bola jauh-jauh Jakarta Surabaya ke Jakarta Palembang Garuda Airlines naik penumpang datang ke tengah jalan misalnya ayo nu ngaji lo turun di heula kalau sampai baik kabeh mun Jakarta Palembang datang ke Palembang Jakarta Surabaya datang ke Surabaya kalau kayak nu turun di tengah jalan jadilah jamaah kelas VIP kelas kapal terbang kita sama-sama satu tujuan walaupun beda profesi walaupun beda casing bukan masalah aya anu make baju abre aya anu make baju polisi aya anu make baju santri aya anu make tiung aya anu henteu mun tujuan nama kabeh ge pikeun mendapatkan ridha Allah Subhanahu casing jangan diperebutkan biarkan saja yang penting isi kita kabeh satu tujuan menggapai ridho Allah melalui orang ngabuktikan rasa cinta orang kasih Allah kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi jadi nu ngaji bage can puguh ngamalkeun kana ngan hirup mah memang nagebonya ya dengekeun kula pada urang na bae nya kula bebeda kasa saha dah pada urang na bae pada orang ada iya orang iya hirup iya nya kudu loba gabung jeung nu kararia ieu nya nu kumaha ieu nu kararia nya nu kararia nya kudu gabung jeung nu kararia supaya kalakuan urang ulah kararitu nya nu mata kalakuan urang kararitu ku sabab urang telo gabung jeung nu kararia mun sok gabung jeung nu kararia moal kararitu kararitu
atau pakai dalil ngaji itu penting jelaskan ulang ini di dalilan atau tuduh kulit kudu loba gabung jeung kararieu supaya kalakuan urang ulah karari itu nu maka kalakuan urang karari itu sabab teh gabung jeung karari buku kilang sok gabung jeung karari ge kalakuan mah karari itu lain mau teh muntek ieu pasti kitu ha atuh kumaha kitu ada yang kumaha kitu gitu be pokona kilang kalakuan sok karari tapi kalakuan mah karari itu ke atuh kumaha teh kitu eta berapa teh ka di bodo apa teh lo nanti kalau ka posyandu kan berarti atuh kumaha teu kitu nah sababna nu penting urang geus meunang hidayah amma hidayah umum anu ngaji mangga badeug memang lagi nu ngamal jarang mun teu ngamalkeun kumaha ari ilmu teu gableg mah bener tah ari geus aya mah urang keren dina mobil atau kadang-kadang eta rem berfungsi kadang henteu kadang-kadang eta rem blongkap tuh ditanyakan ciminyak babaraha kali anu ngajukeun anu rem eta aya mun rem teu berfungsi eta nu kitu masang rem teureun ka majlis talim tagur nu kitu tah kadang-kadang blong datang ka imam makan ngawek ka salah eta rem blong ngaranna bener aya mah aya blong rem gitu hayang mah dipagon dicak sungguh rem terbang teh baguan ku senal tincak banget mun urang mah kan kitu mau wek-wek begitu ka salaki padahal mah tas salaki kumaha ngomongna kieu kalau bakal disuana kudu sok hewa tapi ibu-ibu ngobrol cenah aing mau buka salaki eueuh deuleueun bicara salaki dia cenah aya deuleueun lagi cik nu hiji dieu teh diomongan cik saha naon deuleueunna salaki aing buku sarua bae jeung salaki dia eueuh deuleueun teu sadar eta bikang berarti boga salaki juri sabab kalau kadeuleuh mah saha juri eueuh deuleueun tina pira kan eueuh deuleueun nanti adalah hidup kumis segede cawamot oh adalah ngomong berarti jurig salah kita teh oh tadi nama kula ge marah eta ka kita terus ngomong kitu boga salah kieu wadeuleun barang di Bandungan kukulanya mah salah kieu wadeuleun di majelis taklim pengajian kalau kadeuleun oh wadeuleun berjamaah kelok kanggih oh wadeuleun ayah kadeuleuh di pamusokan berarti kadang kadeuleuh kadang bentok benar sama Pak Jaro jurig jarian eta jurig kajajaden dikurin ka haji di masjid kalau kadeuleuh di majelis salim kalau kadeuleuh di pamusokan di maghrib sampai ka maghrib deui waduh aya tamu juga tak salah jurig jarian eta sayang sekali. Kamu rasa kayak nyinggung, nyolok mata herang aja mah. Benar ya tuh aku sedang. Aku bisa nyinggung pamari. Sianto ke sianto. Nganjaltai mak, kali salah ngusap lain main mah. Kurang sababna kadang-kadang salah kurang capek, hilangkeun stres. Duang poe eta nu ngaruh deui geungeuna sabenerna. Ieu nu kaharian lain geungeuna. Kurang sababna cirina atuh rokok sagala ge bea. Biar aku nya kangenahan SS ya mana? Kangen bos gani lain bunga nah bawa pikiran balik dipingot pada eta pikiran kalau teu sabalen maka ka kiri asup pusing mah ngobrol lagi luhur wow sababna balik ditanakan dijen ka pusing sama mun nya kangenahan lain merek SS minimal anu nyebut nage izin dan kalau mau beli bisa ke warung Madura tawani ngomongan lagi kamu nungguan lagi kak cek bola borong mbak beli esek jangan orang kiai ongko jorok beli esek tapi setelah bagian ngaran ke SS di jual rokok ada ya sampurna milad bener kangenahan maka bener garpit gartok jarum super tadi kan salah kita kan rata-rata MK jeung SS lain jangan kangenan
nama kulo bakal pusing ngan bapak-bapak sing kuring mere stimulan sing kuring mere semangat jangan patah sama kalau anda cuma menghisap SS. Kenapa? Yang penting anda berjuang mencari nafkah untuk anak dan keluarga. Anda sudah jihad fisabilillah lu penting meninggalkan kewajiban di Allah Subhanahu wa taala takkan wajib kami akan hos modal pae sakit kadang ya tangan ya gitu kakak mengulang popopol kati buku popopol pae hos sakit kulang ceramah buat mobil kajau jekak tabrakan hos hirup bae kulang ya malah kamu teh pae dah nah ngambil agama dortei di dunia memang loba kapusing ulah cicing di dunia kamu loba kapusing memuka masalah betul inna hadilat usisat imtihan wal ibtila dunia mah didasari ku Allah pikir ajang uji coba ruangan ujian dunia beres ieu timbul itu beres itu timbul ujian dari moal eureun ujian di dunia selama hidup di alam dunia untuk aya ujian pindah ulah di dunia urus surat pindah pertama pindah rumah nomor kedua pindah RT pindah desa pindah kecamatan pindah kabupaten pindah provinsi pindah negara pindah di dunia dijamin mulai kapusin dan orang ngelek ulah maik di jero kasaran hudud kukusin mulai antang baik ke ngamuk letik-letik aja benar? benar udah penting lagi ibadahnya kayaknya benar kak? oh tukang busuk mau sebenarnya mau dibuat orang luar biasa dulu kan laut tingkah kok kadang yanto jangan ngusap mapang dalam-dalam itu lah mau ngomongin batur telok ya telok mau batur mau bukan dia cek amah kain alhamdulillah kita sih cari sok banyak di bawah Masuk cari ke agak baik di dunia bakal pusing untuk buat laporan naik ibadah di alam dunia sabar menjenguk kanjeng Nabi tidak banyak hadirin kanjeng Nabi uswatun hasanah ngan dua satu syukur dua sabar ketika hidup buka pangkat S2 insya Allah selamat dunia selamat akhir di syukur dua sabar karena musibah mau udah syukur ya malik kakak ayo paling mungkin alhamdulillahirabbil alamin innalillah musibah syukur lamun urang menangkan nikmat sabar urang menang coba dua kang Nabi ge sabar banyak pamajikan cerewet ge jorton lumayan boga pamajikan cerewet mah hiji tok kudu meuli akan bak korek kuping jadi urang rajam salah nantai pakai tunu gitu Yuni bebek nah sabab angka dua angka satu kan kita laki-laki betul Nabi Allah Adam alaihi salam angka satu mata kalau laki mah kudu lempeng jeung kudu boga barang do lempeng kalau laki tapi nunjukkeun saha mereka senangan kanu teu lempeng kanu barang lempeng sabab angka do mah lempeng moal aya angka do lempeng kaja diri bonding moal angka do mah lempeng doang naon doang bebek mata awewe mah turunan Hawa mah Yuna bebek hiji bebek kampung dua bebek kostak dukuman bebek kostak eta teh anu lempang bari wong eta kudu kitu kana ngobrolkeun batur pan beuki jasa Yuni bebek kostak beak batur salaki sorangan diomong entah awas-awas mah awewe Yuni bebek goak teh, bebek jampung. Bebek jampung baris tuh. Wek. Ieu guru-guru ieu ti mana neuk ka tempat mulu dan beuneu bawa turun. Wek. Di panggung. Di majlis salim teh mau manggahan ka guru nang wek duluan. Wek. Kali ka imah ka salah. Wek. Mun aya salah pojit wae. Bebek. Yuni bebek wajar kah? Yuni wajar bebek. Ngan syukur urang, nu mantap pamit urang awepek, cirina pamit urang hirup kan. Benar. Ya, geus diharapkeun kumaha bae. Ayo bareng bae. Ulah sabar Kanjeng Nabi Masya Allah cobaan di akhirat maka kakak mual kudu ngaro KSN MK mah komo moal dia keras
mah moal hayang ngarokok sabab eueuh kapusing dah herat. Nu penting urang menang ridho Allah asur kasur, manang sapatur sama Allah kapusing Allah. Vitamin. Jaga kuletan pernah ka ditu. Tidak moal hayang betul. Guna sabaraha kamiskinan penduduk surga ki eta pamitikana 70. Kamiskinan eta pangmasakatan mulina geus menang PKH. Eta kamiskinan mah salaki emak di akhirat dia mau timur bagi mau secara di dunia karena KKB aja doang salakinya nunggu dicekek salaki menipai betul mah apa bukan salaki payuan nanti gitu kayak kaset secara tahun ayam kita teh doang ada yang ayam nupai ya di akhirat kamiskinan eta 70 pamajikan kunaon mun saya ngarokok hedah aku eta awewe kan aya susuan bener tak susu awewe 2 kali 70 sama ada susu 140 nyenye 140 susu tak pira kulengan urang kabulunya kalau rokok 140 susu 140 wah kabulunya kalau rokok dengan urang demi Allah wah kaburuk ngoprek baik pasina eta sumut urang moal kaburu ingat kak mau nyeuk rokok moal kaburu ingat rokok 140 susu ngeprot kae langke mau kurung kak tuh marah timuruan di dunia kayak geus ka urang kuari ngahayal bae guru ngahayalna bisa teu kasorang emaknya aku lagi nggak maklum eta bener doang karya sarana padoang mayit orang rutut amat nih orang dia punten lah jadi di kamarnya nunggu pula kalau di melotot bae jangan disekep-sekep bisa salah paham kan banget sepak doang mayit kula yakin malah itu kabur kalian itu hayang kaburi kosmetik nu mahal namanya ngan kumaha ada penghasilan salakina ge 50 sapoe ge han 10.000 ge henteu sapoe babagi jeung jajan anak jeung keperluan dapur dibelikeun kana skin care nu mahal 50.000 jeung nu kieu teh make skin care pe doang muria nah lajuna melilipeun ge anu murah pake nguyuk es dalipeuna buru dulu beda nu murah Tulji teka meuli nu mahalan dibeli Pak nu ditepok kebul pipa sabungkus 1.000 penting berapa cara bulan be eta kunaon sababna ku saking sabarna seorang wanita menghadapi kehidupan seorang suami yang tidak punya tapi tetap setia ngabakti kalau jadi salaki maka emak aja butut doang kieu reo doang kieu tekeng pegeng gambreng di akhirat mah bakal belok motok semok jadi ratu nabida inuki bakal jadi ratu nabida inuki inu kararieu teh insya Allah mata contoh terapkeun dina kehidupan rumah tangga ieu urang pan keur nyontoh anak rasul eta nabi Allah Rasulullah lain ngeun hiji tapi nu kurang paling dimuliakeun adalah nabi urang nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berarti nabi yang lain tidak boleh dihormati kudu diyakini, kudu dihargai tapi ada yang lebih mesti kita hargai itulah nabi akhir zaman karena apa? Lihat dari angka lahirnya angka 12 itu sudah tergambar satu kode buat kita semua kenapa lahir tanggal 12? Wafat pun nabi tanggal 12 karena angka 12 angka keramat angka yang bukan sebarang angka cilaka pangrosan, cilaka sabaraha 12 cilaka 12 mun main bola kena penalti sabaraha pas eta 12 pas samara mak mun hajat dulu lengkap sabaraha samara 12 berang sabaraha jam mak 12 jam boting sabaraha jam 12 jam yakin eta kabeh ge moal luas angka 12 urang hirup moal liwat di angka 12 mun paeh ti berang moal liwat angka 12 paeh di boting moal liwat angka 12 paeh jam hiji aneh keneh ke jam 12 bener tak? Paeh jam 11 deui mereka nyampe moal liwat di angka 2 kalimat tauhid la ilaha illallah eta sabarah huruf 12 huruf Muhammadur Rasulullah
sabaraha huruf? 12 huruf. Artinya apa? Kalau kita ingin selamat dunia, selamat akhirat, jangan lupakan angka 2. Angka 1 siapa itu? Allah subhanahu. Qul huwallahu ahad. Allah menghiji pangeran maha kawasa anu wajib diibadahan, hak diibadahan mengukur Allah subhanahu. Angka 1 Allah. Allah. Bener mah? Allah. Tidinya Allah ngadamel tina cahayana Allah, ngadamel cahaya Rasulullah kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi memeh ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi termasuk Nabi Adam. Nu pertama didamel ku Allah tina cahaya Allah adalah cahaya Rasulullah. Makanya angka 1 dan 2 direningkeun angka 12 disatukan dalam satu kalimat asma Rasul markas di asma Allah la ilaha illallah Muhammadun. Maboga hiasan dinding nu sabelah lakon Allah yakin nu sabelah dengaran Muhammad mungkin sabelah lakon Allah belah di dia Prabowo nyambung sebab angka 1 Allah nu kedua adalah Rasul. Urang mah angka 3 sadaya alam salian di Allah jeung Rasul angka 3 adanya angka 3 sesudah angka 2 adanya angka 3 karena hubungan 1 dan 2 baru timbul angka 3 moal 7 lapis langit 7 lapis bumi jeung kamisina laulaka lama falakun aplak cik Allah. Jikalau andai kata Muhammad aing teu putus dia kalam dunia jadu mupuk haram depak poin aya cakakan ini aya kanjutan lamun aing kudu nungi 7 lapis langit 7 lapis bumi tedek. Jadi urang ieu asalna ti kanjeng naon mata kurang wajar syukur doang cieuyeuk urunan sakitu macan sabarah diuk papanasan doang ieu macan sabarah moal aya urang lamun Allah lain yang ngadamel kanjeng Nabi mah tak wajar cik urang kapotok teh nya mun pake mulut dan begitu tok dia geus sarua jeung angkat tilu moal aya dia tok dengan lamun Allah kanjeng Nabi dia pokoknya pakai syukuran ke angka hiji dan angka 2 nek dikoncit kotok panyawara umur dikoncit ku salakina ngamuk eta kotok harengan bari joget nyanyi eta kotok bunga cikotok sik asik pakai mulut dan sik asik bakal dihakan kuno make sorban jeung ku kabehan cik saha eta cik gula kotok kana itu gula mah ngantakeun kotok eta mah dulu kotok mun molotok ke dia eta kotok husnul khotimah dipake muludan atoheun kotok daripada dipalin di pemuda telok salat tukang gaprek bubeureuh pake bacakan husnul khotimah eta kotok mending pake muludan. Alhamdulillah ya masalah kinek mencet kotok jago didegungkeun hulu salaki teu boga rasaan kumaneh kotok jago dikoncet ai bibit saha nu ngawajangan dan kumaneh dek ngawajangan bibit cik salaki ngawajangan kawawain ya be burung nyandu bibit aing eta mah kumaneh bibit dikoncet ai jago ngawajangan saha ngawajangan dia burung lain ya be burung muda dan generasi muda bibit eta mah bibit paeh generasi muda dia be burungnya nu jago generasi muda jago eta ulah dipencit jago bae tadi kudu jago ada yang mana sarkoan dia kabeh ulah kayak kabeh dunia kalau ayo besar buah kapikir aya dia pun tanggal buah kotok ulah lentuk ngeluh sumut nage pinung ku acah pamatukna didikeun ka salakina teu ngamuk-ngamuk aja geura kon besok hukumanna teh geura sel teu ngamuk-ngamuk aja mah geus saos-saoseun modal dijen bakat nang besok pun ngadang dongdang tapi kan kabaji suana isuk kabaji suana seteruk gara-gara ngedahan kotok pula lentuk kalakuan sikor la takhrunullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum cik Allah ya ayyuhalladzina amanu jalma-jalma nu iman la takhunullah ulah sok khianat ka Allah wa rasul ulah sok khianat ka utusan Allah ulah sok khianat ka amanat halanjeun kabeh eta urang kabeh di titipan amanah ulah tak kotok ulah tak harta sawah jeung sayapina awak urang ambekan urang amanah ti Allah anu dijalankeun sesuai jeung kahayang
Allah. Jangan jadi pengkhianat ente. Ketika orang hidup di seluruh melaksanakan perintah Allah, eta orang hianat ke Allah Subhanahu. Jabatan adalah titipan di Allah. Termasuk kiai disebut kubatur. Jangan memboga ilmu. Eta titipan di Allah. Kudu diamalkeun. Jadi kiai lain yang gegedeun. Kunang sabana lamun kiai gegedeun, mungkin masyarakat lagi mau deket-deket. Sebab nang kajian kiai tak jempol, tetap isi jempol, nyetrikeun gas mah kudu dibantuan kudu opatan. Benar tak? Besok nyetrikeun opan jempolnya. Dia jempol gampang komponen di masyarakat ulama. Sebab naon? Lamun sagala nu hebat pasti cap jempol. Nah naon ge? Cik pamajikan nagara asaan sayur kami kakak meunah tah teu diuyuh ku salakina teu ngomong deh kaberekeun jempol deh. Benar tak? Aya ge kang liwat. Gulisnya gitu. Barang nu liwat lewat. Kata bikin. Cap jempol. Kiai cap jempol. Segala sesuatu naik kiaian aku alhamdulillah hebat. Mekah siapa yang tahu dahulu? Negeri antah berantah. Tidak ada yang tahu, tidak ada dalam peta Mekah itu. Tapi ketika ada junjungan alam, Mekah jadi terkenal. Sampai sekarang sahak untuk hayang ke Mekah. Betul? Mahayang ke Mekah. Terus daftar. Ulah letik kate. Aya nasib, aya nisok. Kajian nisok, aya nasib pada tambah. Sugan kayak angin kucing beliung, ya. Kurang kabulung. Ini ke bawah beragam harapun Ka'bah. Alhamdulillah. Dan pikiran balik ke liar. Lumayan angin deui bae burung menjelang. Eta cari isop tapi nasi. Bahkan ayah ini miskin masakan. Manehna liwat nyebrang jalan, kakap, kaserepet mobil nusugi. Ditulungan kurus ini dibawa ke rumah sakit nusukin ini hampura sebagai tanda minta hampura abdi kan ini bakal daftarkan haji pengen hapus tahun kali berangkat. Alhamdulillah can nisok berarti tapi mantap make lamun can daftar ke boga duit hayang mau ngahaji bawa ke nongkrong di jalan raya. Silakan kata brak musok. Kunaon eta Mekah jadi terkenal, ngalung ka mana ge. Lamun di tempat geus aya waliullah, geus aya kekasih Allah, geus aya warasatul anbiya, pasti nelung dalam dunia. Siapa yang kenal dengan Zailan? Suatu daerah di daerah Irak tidak ada karena ada Abdul Qadir. Siapa yang tidak tahu dengan Abdul Qadir Jailan? Itu nama kampungnya, nama daerahnya. Kabawa kungaran jelemana, malingping ayat Cibayawa. Saat resep kana Bayawa. Sagagagana Bayawa. Gila bagi di Bayawa, kolongo Bayawa, tapi kulantaran ayat al-Makpulah Abah Haji Subaeta, maka ngaran Cibayawa ngelembung kama mana Cisadang, kulantaran ayat Abah Haji Suhanda Cisadang, sanu nyon ke Cisadang kabawan aku ulama, alhamdulillahirabbil ayat ulama di kampung kurang kudu bangga. Kenapa? Itu ada warasatul anbiya. Udah ada ketan, udah dijauhan, udah dewaan, hargaan. Boleh menghargai kayak dari luar. Penceramah kondang, penceramah terkenal, tapi jangan terlalu sampai ada menyepelekan dulu setempat. Anu magahan ngaji ka urang alif-alifan, anu bagan sifat 20, anu bagan rukun salat, jeung sajabina. Eta waliullah urang mah, eta abuya urang mah. Eta mah dia mereka guru batur abuya, ega guru sorang teu ngabuyakeun. Ente geus ngahinakeun, moal aya manfaat kalau mau ente hidup di alam dunia. Hargai semua orang, tapi ada yang mesti dihargai. Betul? Iyalah. Kak. Model rangda denok sok-sok ka. Sep. Masa nomor kurang. Jujur yang mula-mula. Saya pamajikan. Resep. Tapi ini kumpulannya kajian di luar heran. Bulu, denok, montok, semok, nu di mama nyatake, nyabege, nyagamreng. Oh beda dong ikan obat hidung cacat. Obat cacing jalan pamen juga kurang eta nu kudu dihargai asa kurang sabab naon manang kitu begeng oge kumaneh perpukakan teu digojolok wae sampai kudu mesin reodol kitu saha nu ngaboga teh jauh teu nu hayang mun barang berek mangga nu sedekah maka nu sejetkeun ka pamajikan mah kudu lebih gede betul pamajikan alapatan pembantu sagala kumaha majikan betul oh
Di lemur batur main kamu karo kamu ada dirayang-rayang dan kayak mama di cium tangan tuh mau menciptakan satu sekali kayak dan pernah gue lihat nanti mama lagi juga dia kamu karo mualmu agom tos dongkap dan pernah ribu jadi pikap etarik ribu nyakudu masak nyakudu nyesel nyakudu ngepel nyakudu ngesangan anak nyakudu urusan anak pokoknya mah 24 jam eta lain ART lain pembantu digaji itu ku salaki ku saking diri udah baik ku mobil nebek mau becikan kurang benar hargaan taruhnya Menang bikang. Menang bikang. Hidup bikang. Oyot lah. Kemudian masa telanana kita cuma mengkomik. Kenapa? Karena mereka bukan dibikin dari kepala, bukan dibikin dari tangan, tapi dibikin daripada tulang rusuk yang ada dekat dengan hati. Maunya dia mengerti, hayangnya di obo-obo, hayangnya di apung baik, salah tetap bisa dikayukur. Betul. Betul. Pemajikan jangan marah kalau orang apa hari kalau kena anak dirayu baik orang lanjut ngaleng lehek bener. Debat tinggi orang tadi atas marah di orang kene karang sama salah dulu di orang ini benar tidak benar tak hari ini sehari ini tak neng sih hari ini mana atau kan suka tipit ya bonusnya bilaku jangan yang doang sehari ini parang selalu lulupi sehari ini lo bener padahal mau pergi modus doang di apong babari guru ieu mah nu udah dilalamorekeun. Kenapa? Sejarah mencatat Nabi Adam alaihissalam terusir di surga gara-gara kelakuan mukarari. Letik gambaran cingir memang bikang mah. Cingir, letik, leut aja letik tanahna gede. Sababna jempol suit jeung cingir mah terok meunang. Benar tak? Benar. Padahal di jempol kiai abuya tapi ku cingir eleh bae. Eta kiai di Bandung doang mau macam kampung. Di rumah mah jadi caruh-caruh aja. Lurah, wow di desa mah lurah. Tanjung Sarinya. Kumis sampai ka jadi gogola. Baru saparo, ka kiri sok nyium mah. Betul, betul. Benar. Ya Pak Lurah ya, gagah di desa nama. Tapi gerak di mana mah didegungkeun hulu nu kewena kan. Oh, Lurah, angger kitu mah. Beak kun eta. Suit mau menang jempol lawan cingir dan sepeda dia cingir sok elena ku ieu ieu curugna gambaran orang kaya orang mampu gambarannya curug sabab curugna lempeng usuk imah di tangan ambil dianggap ku batur aja masyarakat itu masyarakat deh enak bener katanya ngorosot atau kubu dia aku naon abang nusuki bakal mere opa dia nusuki mah lempeng curugna matak nusuki ulah jauh ti jempol ulah jauh ti kiai supaya bisa ngabolakeun hartana Betul. itu yang nusuki di jauh ti kiai itu korek mereka cai butuh kasih butuh kotok mual-mual oke masih dekat jadi bawa pain ngomong mungkin mas pain apa pakai kawin deh kawin dia ya eleh curugna iya bikang kajian parawan tingting disegel kan dilamar ku aki-aki musuhi leeh sebabna eueuh sejarah curug eleh ku cingir Allah menang bae menang betul Betul. aku aja gitu dah aku kagak tanya kurang ngomong biar aku ngomong Sunda berarti tak ulah dilawar ulah dilawakan Nabi Adam itu lomba cilaka banyak koruptor ulung karena siapa? Eta geus pangaruh menjadi pamajikan bahaya ayeuna mata ibu-ibu sing rajin-rajinnya supaya jadi wanita anu soleha insya jadi denek Siti Khadijah denek Siti Aisyah insya
insya Allah nurut kasalaki namanya goreng-goreng kasalaki mah hargaan aya nu kudu leuwih di hargaan ka semah mah enggak hargaan semah ge aya semah nanyakeun jalan punten cenah ari rompokna oke Abah Haji Suana nu ka mana pokona ngalurus bae nya lurus kana Haji Suana mah ke belok sakedik mah eta Cisadang engke eta rompok Pak Haji atuh nuhun ibu cik saya sami-sami Pak hati-hati nu hati Pak data kasih mah birina salah nanyakeun kedok lagi kendak aya cuma jawaban aya grup nu kitu cik salah kendak aya kedok ka mana cik salah kendak kumaha jawabanna atuh bogo kalau diteumeun alpes dia nakal bae kana hate mun payu mah hayang kawin di bae atuh bogo kokor sahanuna kokot teh ngomong mangga ge ulah remotan nanyakeun ka kami cik salakina aing kira aku nanya ka Prabowo gimana ge dia coba turutan keur ka sema minimal teu bisa ngelebihan ge sopan ka salaki punten ada naroskeun bedog geulis oh bedog lurus bae apa pun lurus beloknya lurus kita belok sakedik didinya aya bedog nuju tati bareng bedog dengaran ku sopan-sopan eta ka salaki euy ulut ngargaan kudu ge dihan enggak ai kasih masalah ditawarkeun uang nu gablek punten kalurah bade ngaleut kopi pahit kopi manis di kalurah gula putih gula beureum gula putih saya gula beureum saya bade kopi panas teh pahit teh manis susu sagala ditawarkeun uang nu gablek giliran salaki balik rumah laliar ngomong ke salaki dak ka bajenkeun kopi laliar amat aing mah kumaha ngomong eta nu kitu nah dia imah batur nah dia imah batur balik imah kumaha ngajampur sorangan kumaha ini dak kamar mandi kelebah mana bang biasa kelebah mana dapur kelebah mana kita mah panu kieu mah atuh lain lawan sejarahna pikan meleh debat ulah kieu mual mah maneh eta lancar wajib dijurig nama lama teh sama mana kaparet mah naik tukang ceramah kowe mau kaparet ngomong kana sarua bae jeung mah ieu guna kita juri kaparet bae mata kopi gerung eta dipame maneh lain kudu hayang boga ewek karo gerung ahli debat Indonesia ahli debat siapa yang berani debat gerung pasti tuntas Rocky Gerung, tak boleh terbuka pemajikan, benar sampai dalam berbuat pemajikan, pasal jeung kowe ada debat jatuh martabaknya. Betul. Gitu eta. Menang gue sama ahli debat. Dilawan, lain lawan. Ayo ngomong salah kena ka dapur. Minum kopi, sudah natokkan beureum putih, gula putih, harengan mah sasa. Dikucap jeung kopi cap kuku-kuku. Men diinum panas keneh dikeun dari nama etanya. Ya, hareudang we buka baju ngelakapan ieu ewe nu jual kopi teh. Kumaha cik ewe asik nimu kopi. Aya ngejongklokkeun we. Yang terakhir masalahnya diuyuk. Diuyuk eta ku majikanana. Barang uyuk dan dituruy munitat makan. Bari ngomong kopi juri doang. Cik salakina kopi juri. Oh, barunya eta kopina dia jurigna. Katulah hidup jaket. Hargai salaki tak kudu jarak ka Tuan Sekma tak kudu jarak ka Banten tak kudu jarak ka Madura jeung Sajabina namun emak elok jarak ka kuburan bahwa hargai kolot urang udah sampaikan ka Bandungan bulan ka Bandungan bulan kolot sorangan kalau tong kolot diteh eta salah insya Allah. Nah, dia muludan laksanakeun anu kula. Nabi dicontohkeun ka urang sadar. Aya naon? Pingsan. Oh, aya pingsan. Oh, panitia pingsan tadi. Dari krok. Nah, di gula ge pan lamun geus liwat jam 11 dieu ya. Aya bae pasti alat-alatna. Geus bulan kasalahkeun dieu nya. Ya dia mau pingsan.
daripada sapanggung pingsan udah disalahkan wayahna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, benerannya.